Bismillahirrahmanirrahim. Mantak moal aya wali anu cicing moal aya. Pasti bae ngopepang memangnya nama ngomong. Sebab duniana di dinya. Dititah geusnya malam mun aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha. Jangan ulah ngadokotok bae. Elehan mah. Tuh. Rugi sih ya. Kecuali menang. Tuh. Terus wali dakwah dititah. Atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi. Lamun para aulia Allah cicing. Urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun. Ajunya masih keneh ke Jakarta diundang dan lain sebagainya. Dirina geus teu hayangeun meureunana ja capek meureun. Tetapi kan meureun instruksi ti Gusti Allah. Lamun teu turun deuk kumaha Gus Dur mah datang ka jadi presiden, emang hayang jadi presiden? Henteu. Lain cara Bambang Yudhoyono, lain cara presiden yang mulia Jokowi, lain ada hayangeun mantap ketika dilengserkeun atuh mangga bae. Nu penting perintah Allah berbeda lamun urang paham. Sebab naon? Aya titipan Gusti Allah henteu rek babanda, henteu rek takasur hatta zultumul maqabir lain. Tapi tugas di Gusti Allah mantap katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari masih keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh. Henteu maksudna dia jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah. Kudu jadi. Lengser bae. Namun hari tadi pertahankeun batal nya mantep henteu. Ih, geus kana ditulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya nana aya di dinya mantap. Lamun teu akur prinsipna urang samobil ya samobil urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae tapi beda prinsipna poe eta urang samobil atuh mal ngobrol ja atuh mal ngobrolnya nanya urang-urang hareudang malah mah padahal pamajikan prinsip nu beda ya Allah ya Rabbi ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula kitu bae heulanan. Cek salaki ulah lah paling langsung bae hi ka toko bae heula. Ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya ge sarua kalkulator. Ayo guys, brak big bro naik mobil ge. Ayo guys. Cek pamajikan naik kos itulah. Naik ke mobil. Waduh. Lain deui lawang kadengen lain. Lain 2 kali asa ada pisak di lawangnya. Geus naik mobil tanya ku urang. Kajian lah orang untuk ke toko bodok lain deh ya urusan dia nggak bisa ditanya mah kajian hukum lagi nggak salakina mata nak kaditu kakulon iya maka ditu atuh perjalanan mangkaning ayah 100-200 kilo ada cangkel tawaran dahar embung pandai tawaran es embung ayo dah boro-boro dah jeung pamajikan bae jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atau komo nu beda prinsip urusan dana urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup bebasan bae sih bebasan ya Allah ya Rabb. Kanjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah kemudian Kanjeng Nabi diutus di Mekah diangkat jadi Rasul Allah. Satu acan diangkat jadi Rasul Allah Kanjeng dibere heula mukjizat memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim umur 35 tahun geus mulai Kanjeng Nabi eta resep nyepi sorang naik terus sampai 40 tahun detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro Allah kari Jabal Nur seperti etalah kehidupan perjalanan Kanjeng Nabi nu mantak lamun aya hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur ka jeung hukum moal
masantrennya nak bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan enggak sakit kituna bae sakit kituna tapi nyana dibere resep nyepi heula Masya Allah ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan tanya ke orang mang Abah santai geus sabaraha tahun aya 15 tahun mah ieu kok kebangunan aku hari nyepi heueuh bari keresep nyepi emang kunaon aya nu daekeun mah frustasi aing ieu mah lain hol wah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah wah brengsek ieu mah lain nu kos kitu lain atuh loba nu nyepi kitu beuh ieu nyepi bae nyepi ge sarua anu digigir ieu nyepi nya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordeng lagi dibuka setik besi nu nagih nyepi kos gitu walai deui eta mah urusan ada ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang gas tinggalkan mantepkeun ka Gusti Allah sorangan belajar urang sorangan ulah waka hese-hese heulanan sorangan teh belajar ti jam 10 datang ka subuh bae heula sorangan eta bae sakitu ke lamun geus karasa nikmat ka pas-pas peuting tuh cenah moal bisa kieu jeung kuali geus boga anak pamajikan yeh sia mah atuh mantak naon di kamar sorangan tuh diganggu cenah ku anak ku pamajikan ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih jadi itu ke Gunung Karang ya bebeja ka pamajikan neng anaknya ieu mah kakak mah deuk ka Gunung Karang heula emang aya naon sugan aya maung bae di ditu cak anakna bae emang kunaon gitu masih galak aing urusan patali da kitu bae ya Allah teh nya tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah bae aya jelema deuk koholan nyana ka gunung mawa anak sapi barang sapoe 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana ridu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat ai pragda dek balik jauh jaker holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese ceknya mendingan ieu bae nangko di anak sapi eta kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu mah ilmuan heula awak urang deuk ka Allah ilmuan heula ulah ju nangkot di tukangan sapi masa norekat aju nangkot gitu tuh teu bagus jelema bodoh mau ka saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beuh cak nya ieu munara ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munara pohara cak nya luhur amat ieu nu ngabangunna berarti jangkung jasa cak nya karena lagi bodoh atuh banyak jangkung sakieu cak nu hijina deui atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema ye sia mah lain kitu munara mah emang kumaha nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun kan barodok nah eta kan nu salah sahijieun kabeh eta nah eta ngaranna odob eta pas gitu Masya Allah ulah sok ngilek ka dia biasa bae sia ya Allah ya Rabb nah ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul setelah resep nyepen saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun jol malaikat Jibril alaihissalam datang Iqra ya Muhammad baca Kangjeng mah Nabi Qori tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi
lepaskeun deui Iqra mana biqari tangkep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra mana biqari karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti diberi wahyu diangkat jadi rasul. Nah ieu mah keur carita jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi rasul teh saat keur pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung lingkungan hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi rasul ya waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk keur pegat jeung materi jeung dunia pegat jeung lingkungan hiji be Allah ngangkat jadi wali tuh ieu mah di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang teh cek ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat nailah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji we Allah andalan masyaallah karim karak diangkat jadi wali Allah kalau geus kaditu geus jadi wali beda karena engke dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodo tah bajan Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk ti mimiti anu handap sahandap-handap datang ka luhur saluhur ieu teh urusan Allah makhluk mah aing mah aing jeung Gusti Allah tah lamun geus bisa kitu karak jadi jelema ieu makan di SMS waduh anak batur ieu coba ente ka dieu ieu kakarak aya tiluan kurang hiji ieu aduh emang kudu opat tadi opatan lah sakeuna teh tuh saya baju kaharti bae kan parantina kan emang teka ragap gitu ku aing eta teu bisa pegat ya Allah ya Rabb geus urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk Allah bakal ngiriman makhluk pegat jeung dunia Allah bakal ngiriman dunia ngan urangna geus teu hayang hiji be Allah cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek datang semu sia mah semu geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah atuh kunaon sia meninggalkeun dunia hayang dunia teu mangarana mancing teu mancing mah make loot atuh geus kitu ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul dakwahlah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu kabladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jah wah kenceng Kangjeng Nabi di mana aya manusia di mana aya kerumunan manusia apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah ya otomatis pemimpin Quraisy Abu Jahal Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah rit kapahara Kangjeng tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah nah gancang caritana dititah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari berangkat ke Madinah cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut-penganut Islam
kuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah. Lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah ngaranan sahabat muhajirin. Nah aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi tapi ketika dititah hijrah ka Madinah teu dae. Nah iyalah permasalahan nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan-pertimbangan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim. Pertimbangan-pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapak teu. Masa sih kami ninggalkeun bapak? Aya anu bapa nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu. Masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik? Ya Allah ya Rabb. Aya anu boga pamajikan, masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan? Atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat ku pamajikan. Aya anu berat teh ku anak, pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata teu meujah resep, sedengkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh haju kuari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah kudu ninggalkeun pamajikan anak. Mana berat teh? Berat amat. Kitu keneh aya emang aya uwa eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat berat. Kitu keneh boga harta masyaallah itu ladang itu toko itu perusahaan aya ditinggalkeun kan ku urang ka Madinah berarti kan geus teu kudu dilieur deui eta ladang eta usaha. Ya Allah ya Rabb, menang sakitu usaha poharana aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah. Atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun aduh ieu bakal pikarempan kapayuanana engke kumaha. Terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun. Moal kami mah deuk di Mekah bae berat ku urusan-urusan nu tadi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bu hijrah ka Madinah geus leungkeun diterima ku sahabat Ansor. Terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan-pertimbangan. Iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah. Nyana boga pertimbangan-pertimbangan seperti eta. Kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman teh. Pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh. Masa sih urang kudu papisah teh? Dumantag kuari di Indonesia keur meujeuhna pohara agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur. Teu bisa kitu agama mah agama bae. Di urang timbul toleransi jangan karena agama kita pecah, jangan karena agama kita kemudian ribut. Atuh kapan ari geus memuncak mah teu bisa teribut kajeun kumaha ge. Ja agama mah agama ti Allah. Ti Allah kapan aya agama mah. Nah, di urang teh dibuat sedemikian rupa supaya ulah aya keributan jeung kafir deuk ieun ulah kumaha ge. Nah ieu bahayana. Nah, ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka turunlah ayat ya
ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya. Ditegur ku Gusti Allah, jelema nu ariman yakne mukminun ulang ngarasa berat anjeun datang ka teu hijrah ku gara-gara bapa anjeun dulur anjeun. La tattakhidhu abakum murarek ngajaradikeun ranjeun kabeh ka bapa-bapa ranjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali, sebagai pemimpin. Ulah ini istahabul kufra, lamun memang bapa jeung dulur teh masih keneh mikaresep pilihan anak kana kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapa anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir kameh, kafir keneh. Nah, lantaran bapa anjeun teh milih kafir, walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapa anjeun. Berarti kan aya pemisahan. Bapa tinggal bapa, pamimpin tinggal pamimpin, tapi ai kafir mah oleh dituturkeun. Instruksi hijrah. Iya ayat ternyata aya dua rupa nomor kahiji instruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah. Sakali deui dengekeun uceli dia. Ayat ieu teh sebagai nahyun, larangan ngajadikeun pemimpin kafara, kufar haram, kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Kaluhur. Iya bahkan orang keur carita ayat bentrok jeung carita negara. Watak moal maju-maju di orang sebab bentuk negarana lain negara Islam, satungtung lain bentuk syariat, moal maju agama mah kajen kukumaha ge. Terus we urang teh disundatan jeung disundatan. Disempring deui sebab maju atuh. Di negara demokrasi mah arti demokrasi teh demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Geus tergantung kumaha rakyat bae kajen teuing kafir aya pilihan rakyat mah atuh we gae kajen teuing cewek aya pilihan rakyat teh gae. Padahal mah dilarang kafir jadi pemimpin, cewek jadi pemimpin. Moal bener kajen kukumaha ge ketika kaum ngajadikeun pemimpinna wanita. Moal bener kajen kukumaha ge di negara lamun pamimpinna eta adalah kafir. Moal bener kajen kukumaha ge sadaek-daeknya na bae. Teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim moal bener. Tapi kulantaran bentuk negarana lain negara syariat teu kumaha nya na bae. Geus kumaha rakyat anu milih, lantaran kumaha rakyat anu milih atuh dibuatlah dewan-dewan pilihan-pilihan rakyat. Dimimiti pusat datang ka daerah. Iyalah partai. Golkar geus aya 2, P3 geus aya 2, PKB, PDI, Kafan dan lain sebagainya. Guari kafir ge. Haritanu geus boga partai. Naon ngaranna? Siapa nya Hojasa, banyak kabere, siapa? Masya Allah, karim. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Nah, lantaran atungkeun partai ngaranna ge kabeh dituna sogok menyogok dibere.
lah aing mah ieu bae cenah ngarahanana teu karasa ayo tah didukung tinggal tunggu kehancuran. Urang-urang kene nu ngahancurkeun agama, urang-urang kene nu ngahancurkeun bangsa jeung nagara. Masyaallah kan. Sek sakadar carita seperti eta. Kumaha urang bangsa Indonesia hendak ngebangun Indonesia ya urang sebagai bangsa. Dilanjutkeun ku anak incu urang ya urang sebagai bangsa. Tarik ulurna biasa tong kos kitu mah, tapi coba nyen kekuatan supaya ieu Al-Qur'an teh lain sakadar dimusabakohkeun, lain sakadar dibaca, lain sakadar ditalar, tetapi diterapkeun, dicoba ku urang mantep jasa ieu. Ih, kahayang urang mah kan ieu langit bumi nangieun Allah, manusia nangieun Allah, atuh aya Al-Qur'an, kitab Allah mantak naon nerapkeun. Urang mah oke-oke bae lantaran urang mah resep ka Allah. Nah kafir bahkan tersebut ke Allah ya nama di naon Quran diterap-terapkan maning Injil cek Nasrani deh maning Injil be urang mana kan ngadu dijieun ku urang kahup melalui eta bae geus atuh geus eueuh ojah urang sakikieu bae deuk saha bae jadi presidenna deuk saha bae DPR jeung MPR na atau eta bae nu dilakukeun urang bicara agama mah kandas sakitu bae masyaallah timbul di negara demokrasi mah jil teh jaringan Islam liberal kok bisa kos kitu sih Islam liberal belah segala nah Islam bae eueuh liberalan gitu julukan-julukan segala Nusantara Islam mah kafah Islam mah ulah aya sistem-sistem kos sekarang itu apa beda Islam di urang jeung Islam di Mekah pangerana atuh janten pangeran Allah kene nabina atuh akur kitabna atuh akur hadisna atuh akur kok kuari jadi julukanana beda-beda sabodo mantak orang bersihan sakedeung deui orang bakal ngalengkah ka alam kubur bakal ditanya ya Allah ngarempan nah ya ayyuhalladzina amanu para mukminin ulah rek ngajaradikeun naranjeun kabeh ka bapa maneh dijadikeun pamimpin ini istahabul kufra alal iman lamun manehanana masih ngutamakeun kakufuran ninggalkeun iman masyaallah urang rek jadikeun dulur-dulur aranjeun kabeh dijadikeun pamimpin lamun meh masih kana ngutamakeun pilihanana kana kakufuran ninggalkeun iman mun terjadi kumaha wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun saha jelema nu ngajadikeun pemimpin ka bapa ka dulur anu kafir faulaika humul zalimun jelema nu ngajadikeun pemimpin kafir zalim Allah kan ya dek sing ada besi gara-gara orang milih kafir di akhirat orang disape di neraka jahanam hanas jana nu jadi urang mangasa kada 1 juta 2 juta saperak 2 perak haju urang disape di neraka jahanam mending lamun haju teu coplok iman lamun ku Allah dicoplokeun ku gara-gara Allah bendu naudzubillah min dzalik jagalah geus ulah pati mireung teh nganu kos kitu ieu mah bahasana ge cenah ieu mah kiai nu mantak ngadukung eta teh ieu mah jang bemper teh pada seros ya katabrak sia heula bemper ieu sok segala bemper segala naon sok bebemperan sia geus mendingan dicoplokeun ku aing bae kitu sia bemperna ya Allah fa ulaika humul zalimun zalim teh karim Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala nita hijrah loba pertimbangan duh bapak masa si orang kudu pepisah jeung bapak
numantak di Indonesia disindir, Amerika nyindir, Islam itu adalah memisahkan antara keluarga. Atuh geus kos kitu ti dituna. Lamun teh aya bapa asup Islam atuh pasti pisah jeung anak, lamun anak asup Islam atuh pisah pasti jeung bapa dulur asup Islam atuh pada pisah jeung dulurna deui. Salakina asup Islam atuh pan berendanan kudu pisah jeung pamajikanana. Kitu keure jeung baraya-baraya. Ya Allah ya Rabb, beraten amat sih ka bapak anu kafir, beraten amat sih ka anak anu kafir, beraten amat sih ka pamajikan anu kafir, beraten amat sih ka baraya anu kafir, beraten amat sih ka rombongan-rombongan organisasi-organisasi anu napas kafir. Kok beraten amat sih nanaonan harta-harta anu ku anjeun diteangan nu kuari kita hijrah, beraten amat sih ninggalkeun harta, beraten amat perdagangan, ninggalkeun perdagangan anu entera rempan karena kapayuan anak mau ditinggalkan bakal pikuman termasuk imah kudu ditinggalkan, keberatan aman. Padahal maksok gerage bacaan kurang saha raja anu tergagah Firaun bae aya nu dibawa ka kuburan Raja Namrud modal aya nu dibawa ka kuburan Bladieuna Raja Inggris awak doang ke kuburan. Masya Allah. John Kennedy lu teh jaho di Amerika behey segala-galana nu ngaturnya anak selesai di negara urang Pak Harto saha nu teu nyahueun ka Pak Harto gagah aya di nyana, kaya aya di nyana, strategi aya di nyana, senyumna aya di nyana. Senyum Pak Harto senyum anu penuh dengan mematikan racun anu parah. Kaya raya, duitna kuari ge masih kena ada triliunan rupiah. Anakna ongkang-ongkang ayeuna karena bapana pohara. Nah, maut cenah. Ayeuna dibawa ka kuburan sugan kunci jeepna eueuh aja. Nyana boga jeep Mercy teh anu hejo teh. Sugan dibawa ka jero kuburan teh. Luhur teuing teh mah atulah tatangga urang nu sugih teh paeh. Dulur urang anu kaya raya modal. Bahkan atasan urang ge paeh keneh we. Modal. Ku urang kuari harta dihook-hook. Datang ka ku urang kuari ku dihook-hook na embung be sedekah ka masjid hook jasa modar sia deleukeun sia. Majelis taklim lain ieu mah hayang mah dibangun gut. Hayang geus ulah sia mulah mereka aing ulah. Geus loba teuing duit ieu kajen kumaha ge. Ih, pada lain lalagaan pukul loba teuing mah duit teh. Can kabalanjakeun ieu. Ulah besi pajar aing hayang teh aing mah. Henteu. Cenah dek nginjem bae goblok sia mah. Lain nambahan nginjem tolol lo. Sekadang kuculi aing ngurus sawarewas ya. Sama nyayomkeun guru sia mah. Nah, hayo sia. Anu paling bahaya deui harta urang, enang urang, kemudian maot pamajikan atau urang nu maot atau anak nu maot. Dikekeuweul ku urang, maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna, dikekeuweul samarukna bakal kumaha. Moal kebal modar sia, harta bakal jadi orai, dileglegan sia ku orai. Parang sana. Ya Karim, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bapana maot dicekelan bae kuno kolotna, adina hararese, komo si bungsu mah ieu kumaha, ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh. Cek nu panengah, aing mah lain anakna, ja anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu. Aing mah sasemperan. Mana mah? Urang kita aing teh diajak-ajak ke kolot. Tinggal nu bungsu bingung ka dieu bingung ka dieu bingung surat dibawa ku nu kolot kabeh. Bebeja ieu urang paroid cek nya teh. Ke pajar ribut urang di paroid mah. Lain pajar ribut ieu kami bagianna ulah loba omong sia. Modar sia dilegleg ku
maku orang yang sujul akros gara bodar ya Allah ya Rabb ngawat pamajikan kuduna diparohin dikekeut bae ku nya kajeun antepkeun gara bodar sia ujianna dihapit ku kuburan kerakak akan tah sujul akro cih emang kumaha kitu berat amat sih ku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapak ulah berat ku dulur ulah berat ku anak ulah berat ku pajikan sapira pamajikan huahe nyapatan moal di akhirat je urang ngaji dilojokeun ku pamajikan Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahe ka pamajikan di akhirat cilakasnya Masya Allah karim udah berat ku pamajikan ulah ieu teh ayat lain sambarang kul becakeun ku anjeun Muhammad in kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh wa abnaukum anak-anak aranjeun ikhwanukum dulur anjeun azwajukum majikan pawajikan maraneh kabeh saudarakum raya maraneh kabeh amaluk harta-harta anu maneh diusahakeun tijaratun perdagangan anu maneh rarempan kana teu payu sakinu ibah anu maneh dipake kasuga ahaba ilaikum leuwih dipake ka resepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah awas cak Gusti Allah patarabbasu tangguh tungguan moal kebal deui tungguan moal kebal deui eta bahasa geus pohar aja saya teh bahasa ngancam ngaran bahasa ngancam heh lamun badah leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan awas ya lawan mana resep ke pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan lawan mana resep ke organisasi ke baraya-baraya perkumpulan anu mana berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah resep kana harta anu kekewe ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada manu aing sia teh harta teh ku aing kocorkeun anak haju ku sia dipake ke resep ku sia datang ka ku maneh nu ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui kitu kene imah jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak fatarabbasu eta ancaman diancam awas di dunia kene cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari kita hijrah haju manehana nembung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar paraeh kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh ka resep ledeg katu sia ta perdagangan sia anu kamari sia ninggalkeun teh modar sia takwari hayo sia ladang sia tah anu kamari ninggalkeun anak sia nu kamari kumaneh dipake ka kekeueuh ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deui kumaha deui Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah ngadatangkeun ka perintah Allah wal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa mau jaga di akhirat gambaran urang kuari ulah pati deudeuh teuing kana dunia aya teh sapagodos mah jeung urang ulah deudeuh teuing ka bapa aya teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan eta sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah warrior mandi orang jam genep beres urang make baju pamajikan kade ka mana ka haji ka jai ngaji mah urang unggal minggu ieu ieu mah tuh kawa urang kan hajat Kak hajat namun kakak deudeuh ka kula anteur kula ieu mah kakak mah nganter kula bae ieu mah geus ngaji mah unggal minggu diuk bae salakina kieu kumaha neng lamun jeung anak bae ih Kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana
tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menjana mah ngaji ka Cilongok tak embung kula ngadenge kos kitu atulah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan anu hajat gitu puyeng da salakina puyeng gitu. Pertimbangannya nata berat ka mana tah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji ya Allah ya Rabb in kana azwajukum lamun pabajikan maneh abalawih bika keresebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarebasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia Masya Allah kan lah itu orang hajat lah orang hajat kan hajat bae saya nah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkan dadah Allah sareng kitu tah dadah Rasul hampura tolol sia ayo urang Masya Allah kari Kak minggu dek ngaji emang Kak minggu ieu rame nu balanja Kak heran gua lagi minggu kemarin ge rame minggu ieu mah coba bae ge coba kakak ulah ngaji ge rame jasa Masya Allah eta nu balanja ka resep jasa poe minggu mah ye bener oge nya tah bener Kak mendingan ge lah ngaji mah atuh ge 2 minggu dagang ke saminggu ngaji gitu bae Kak bagi-bagi Kak nah diatur urang ku pamajikan jurig berarti eta ye lain ge lah Kak dunia ieu nu aya ge moal kadahar geus lah urang tutup we urang ngaji bae geus ka ditu lah sapira urang dunia kajen batur nu ramena kajen batur kena sugih kan urang mah moal bayak ieu kalah geus kapan ngeunaheun kana hate tiis ya Allah ieu pamajikan ieu mah bener bidadari sia mah ya Allah ieu lain pan Kang ngaji bae hasilan Kang ngaji mah ka puyeng nya beak pan ongkos Kak bandingan ngawarung bae Kak lah geus tah da majikan kos kia wajar dicandung tah siapa kos laku sia pertimbangan terserah tapi dikembalikan ke masing-masing berat ke dunia apa berat ke akhirat lamun berat ke dunia diancam gugus ya Allah berat ka dagangan batan Allah Rasul jeung perang macan ku ari mah ieu mah baheula jihad teu ngaji baheulana masyaallah kan berat ku pamajikan batan Allah Rasul jeung ngaji patarabbasu awas berat ku dagangan lain teh hayang cenah ngaji ka Cilongok teh poe minggu teh aduh kiai loba pertimbangan teh kudu ngomong di hareupeun aing ye tolol ditelus ya ku aing aduh atuh ngomongna teh ulah di hareupeun aing geus kitu mah ieu mah aya aduh lain teh hayang cenah kiai ngaji ka dieu batur-batur kula geus ngaraji kan ieu pun aduh cenah ku sibuk jasa ya poe minggu ieu dijejak ku aing sia aja nama gelut orang di dinya Pak aja aing eleh pandai Masya Allah awas gambaran-gambaran anak kade lantaran aya setan cekangjing Nabi teh 3 cicing di dinya Masya Allah kan setan teh nganasehatan bahasana ge kieu cek setan teh in hajarna tu kotona abana wa abana wa abnaana cek setan ulah kudu hijrah maneh lantaran lamun hijrah kapan berarti pegat jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung anak setan terus we nganasehatan gaul tuh belah dieuna ulah ngaji masa sih kudu ngaji atuh dagang ambruk ngaji mah ye atuh bandingan lah tuh ngaji ye komo urang-urang kene nu geus aya ge ilmu can kapake Masya Allah
setan ngadasehatan dan pohara jasa geus mendingan make nu aya bae heulanan daripada kunclang-konclong ka Cilongok lah mendingan geus bae ngamal ke bejakeun malah makan nu sejen sia ngararaji bae ngamal lagi lah ieu aing tuturkeun ku sia ye atuh teu kudu hayu bae ngaji mah penting pengamalanna aduh eta setan leuwih ti MZ ya Allah ya Karim Masya Allah. Tapi ketika para sahabat benta mata haten ya Karim horenganan setan ieu nu ngahalangan majar teh ulah ninggalkeun bapa padahal mah ideologi bapa teh geus lain deui aing mah kapan pangeran Allah Rasulna Muhammad ja bapa aing mah kafir masa sih kudu engke yang anu beda agama teu bisa lawan ku aing setan sia tolol sia setan kajian teuing anak darah daging aing nyana teu iman ka Allah jeung Muhammad berarti beda sia jeung aing sia-sia di tempateunana di akhirat sia neraka aing surga geus di akhirat bakal berbeda di dunia ada pasti beda geus hayang aing ekan para sahabat tuh bulet kanyahoan ku setan waduh setan bohara amat setan datang deui atuh masalah sih dek hijrah mah ngan tetep kudu toleransi itu bapak kan tetep bapak geus kieu tuh kalimah dek ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui pan aya bapak aya anak aya dulur aya pamajikan saha nu nyaho engke di akhir maneh ku sebab loba ka Mekah deui engke maneh bisa asup kafir deui teu kudu dituturkeun Muhammad mah tah setan teh kos kitu setan masyaallah ih setan mah aneh teh kieu lamun urang hudang dipetingi nya haju maca Quran tah eta teh ku setan teh urang teh digoda awas aya setan pugunyana setan aya setan aya pocong pugunyana teh tolol teh coba urang kakarek menang 2 ayat heueuh nya tuh sia-sieun kan ye kumaha lamun aya pocong anu rerewigan sieun sia ye atuh bakal sedih sia geus mendingan geus anu sadaqallah kita kan karukan encan ka kamar nyekel remote nah nyekel TV tuh tek tak mending ieu kayak kubu merayu setan dah supaya setan lawan geus dia geus tuh rame kan tuh nah jadi kumaha mun aya pocong-pocong ieu moal pocong moal aya tadi makan punya di pocong-pocong tuh kan dikunti-kunti anak urang sieun sadaqallahul azim. Tapi ketika orang nonton TV mah make remote dihula-hula kunyana terus bae terus datang ka subuh ge masalah caknya masalah teu beus setan setan moal aya geus ulah sieun aing ke kalang dada sia sial teh setan kos kitu setan mah tolong deh coba ge urang lamun ziarah ka kuburan ila hadratin nabil al-fatihah mulai setan sok aya kana di dieu ge ye kabari ge padahal mah urang teu ngadenge teu naon kamari ge aya nu mangga pocong di dieu ruag gerwig segala rupa geus ulah kebal-kebal ulah geus kulhu hiji bae ulah tilu-tilu dipercepet lah geus doa siap bahaya sia kaburu aya ge kaburu aya tah tapi lamun urang zarah kadinya nah eta emang gen nomor pakong mah aya di dinya ajaknya ge hayu gara-gara ku sia teh sok hadiah anu panjang gara-gara kita rimbul ge baheula ge ke zaman wah we haji pengen dimenangan sok gara-gara hayu terus ge aya ge tah sok bangkong tuh bangkong kan 2 tuh anakna jeung mana tah eta ku sia sebagai terkak eta nu gede hiji nu leutik hiji bangkong sukuna sabaraha coba ya opat nah nu gede nu leutik hitung ku sia pendalapan tah bangkong naon tah isarahna tah kebal kan di kuburan ku wani tolol teh coba setan mah kos kitu tah urang ngaji beta ngaji di dieu teh geus neuleun jem bae cik kieu eta setan eta cek ngana aing teu nyaho meureunana goblok jasa ya Allah setan eta kos kitu geus bandingan rantai habak tah setan
Nah, berat ke materi, berat ke pemajikan, berat ke imah. Nah ieu batang Allah Rasul jeung jihad. Patarabas tunggu hatta yati Allahu bi amri. Ancaman ti Gusti Allah ulah di akhirat, di dunia bakal cilaka sia jan aing cak Allah. Kunaon ngasingkeun aing, kunaon jilipkeun aing, kunaon anti ka Rasul aing, kunaon ku aing kita jihad perang sabilillah ngaluhurkeun agama aing sia ang-angan. Jak sia sadayana teu perang ge paeh ku aing dipaehan sia, berangkat sia. Paeh sahabat mabenta mata hatena berangkat nyusul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu di Mekah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Gusti Allah maludukeun ka kaum anu pararasek, jelema anu teu nuturkeun Allah khurujan patira pada tiga nama pasek. Nah, ieu ku Gusti Allah moal diberi hidayah, anak teh diberi hidayah cilaka, anak cilaka ulah di akhirat, di dunia keneh bakal disiksa ku Gusti Allah. Naudzubillah min zalik. Mun di diri urang masih keneh berat ka dunia, kurang cinta ka Allah, mulai tafakuran. Namun di diri urang masih keneh berat ka urusan rumah tangga, imah jeung sajabana, ngelekeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi urang. Tafakuran coba aya naon di diri urang. Ketika ulah-ulah kita perang, kita ngaji bae, kita ngaluhurkeun syiar agama maulidan, rajaban, jeung berbagai-bagai syiar komo ngaji mah kok leuwih resep kana dagang, leuwih resep kana pamajikan, ibah, kendaraan. Tafakuran aya naon sih di diri urang, sedengkeun moal ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lamun urang can pol cinta ka Allah ka Rasul, lamun geus pol ka Allah jeung ka Rasulna kakarak aya karasa zaukun nafsi, merasakan nikmatna jeung lazatna ibadah. Kembali ka diri urang, resepan ka mana sih antara dunia jeung akhirat, resepan mana sih antara materi jeung Allah, resepan mana sih antara kehidupan dunia jeung Kangjeng Rasul, resepan mana sih sehingga urang bergerak kadeuleu gerak urang. Ieu urang nu mantak ngaji berarti resep ka Allah, ninggalkeun imah, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak. Bala dititip-titip tah beusi di urusan tah beusi kakar ka ngaji aing mah berarti kan berat ka Allah. Berat ka Allah tah kos kitu teh, berat ka Kangjeng Rasul. Nah, eta teh caroplok teh dosa-dosa di jalan teh. Masyaallah, datang ka majelis teh geus eueuh dosaan hampang luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang balik deui narempel di teh dosa. Aduh Gusti Allah, aduh. Nyangkut deui sakumaha beusi persani. Nah jadi tigrak-gerak etalah bakal kajahoan guys. Jelema ngaji ninggalkeun segala rupa ieu bentuk perjuangan. Jelema salat berarti kan ninggalkeun perjuangan, ninggalkeun segala rupa. Jelema ngabangun berarti kan keresep ka Allah dan lain-lain sebagainya. Tina gerak-gerak eta aya pagawean jeung tingkah kanyahoan boro ku Allah ku urang kan kabaca. Beuh Mang Haji eta mah can orang pere ngajina. Hebat amat unggal minggu beuh wal maji kok getol amat naon atuh jadi gendengan bae. Oh kaharti atuh ai kos kieu mah tah dibejakeun teh ku iblis. Oh atuh ai kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula di zaman Nabi Adam, terus Qabil ngabunuh Habil, eta teh nang pangeran setan ngaranna. Terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna. Terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa, kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Muhammad. Ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah, ngan aya deui pangeran salian Allah. Setan ngaranna sok dibahasakeun jin. Geus mah eta bae. Pangeranna ulah ka Allah kadinya bae.
emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah. Pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah. Kitu. Aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh. Ulah hese. Lamun tiama aya hiji pabrik, kemudian eta pabrik geumeun, eta munajat ka pangeran setan. Belikeun coba ge kotok putih, kotok hideung, embe hideung, embe putih, pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya. Engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu. Engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ya teu cicingeun. Atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah. Engke ge aya ge nu nyurup. Engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh atuh gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela ninget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi ti bojong na di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di gunung kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung unaon dagangna eleh saingan gampang belum nu tetanggana sia setan goblok biasa aya kudu dibeuleum atuh tah mah musuh polisi tambah kos gitu mah tuh ditikap bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ka gunung kencananya sial jasa teh juring takos kitu seng di mana ieu hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeo ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deket bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan ada di gelam aya di dinya diturut aya pokona mah di
araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae. Oh gitu ya jaga puja, wah itu bejakan ke masyarakat di situ Cikupa bejakan. Tuh, iya horegan ayat Gusti Allah nu agung kapagi. Numantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik. Anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqu masi wa dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mangadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqu siba wal hayat wal aqarib wasyurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu guleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah. Kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng tah eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu. Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min. Padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu. Aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan nasehat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing bener motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede teu asup ka supermarket mah mani tarariis ngeunaheun jasa
kunaon urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna, mobil sakitu baragusna, imah jeung komo ka Jakarta. Balik urang ka imah. Diuk boro-boro di kursi anu bagus, diuk di bale ronggang. Ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan. Nya ronggangnya dicokot tumbila sial aja sapat. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Ceng ieu kan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu geus berusaha tapi sepan. Ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh, deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum. Salam. Aja teh ka mana? Tuh, Haji mah. Ya, enak tuh kade, kalau mendek iya dikonsultasi. Ya tuh, Mas. Obrol ieu Haji boga imah kieu mah keur carita bae mah, jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana, yang di mana eta maksudna guguruna. Sok loba tatanya usaha bae. Lain imah Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ya, Masya Allah. Kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup, kalau tak asup, tak kos gitu teh, tetap yang boga mobil, yang boga imam mewah lah. Kita komo teki uci ngomong nanti segala wali-wali lah, tersebaik lah. Kos gitu guys, bawa kang haji, gimana kan itu? Gimana kakak mang haji bayi, ada guru kumaha tuh? Guru gitu, gimana dagang bayi? Iya dagangnya jabang mana mang haji mah rugi dah teh gitu. Bantu sia ka Dedei kuari halanan malah ka bebejakeun geus kula ka Dedei. Nah datang ka dinya sakali dua kali. Bener sia. Bener. Lamun bener hayu ngilu jeung mengaji. Ka mana tuh? Ke Gunung Kawi deukeut. Badah itu bat. Saya tidak milih nek ngaorai, nek monyet, nek babayang, nek babi, atuh babari teh kos kitu mah. Tuh enggak selalu guna ngawarung gitu, nek iraha atuh sia. Angel keneh kos kitu. Syaratnya kumaha lah syaratnya mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji gitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek ka ditu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji geus aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim. Geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawatah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah Masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naing ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cek lu boga aing mese paling salawat nu nyolateun 50.000
eta ge nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh bener keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentak sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru itu kumaha carana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain persakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugihan geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantap jasa tad komo sakuping nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaler sakanyaho tuh ngaji di mamana ge teh mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus heulana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge komo di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakal meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukumna lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun jatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh karena kadang bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadole ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantog-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieu nang tangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai tah eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu pangeranana teh ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeran ka setan